syakirin wa syakirat. Dia ulah syakirat bahasa Arab imabu ro lain ra umma sakarat maulah waka pami hadirin walha sobirin sodikin sodikot santriin santriat ya santriot ya santriin santriot mun santriin kekeh kudu jeung santriot atau meureun mairin jeung ma aya maerotnya Garut segala ayat. Para sepuh para wargi para hadirin sadaik sadayana sate acan simkuring panjang lebar cumarita simkuring kahji sejata madarehna pangeresana saibul makosid bapak ibin sakulah wargi tadina hoyong dipangaoskeun ku pangeresana pun bapak Pak Dr. Andes Ki Haji Abdul Ghani ieu sumping ma Abdul Lain orang Pak Abdul Ghani ini Abdul Lain Apunten kasuhun anjeunna nuju kirang sehat mudah-mudahan sehingga dinamangkeun ku Gusti Allah amin. Wios simkuring nu nyariosna wios moal keheul moal hanjaka moal kaduhu moal baraeut moal aruih dan erek moal bara deui bade iraha ka mana wihna atuh ka bumi mah ibu wih ka bumi teh berarti dikubur ngaranna aya bumi teh taneh sanes nya tanah berarti wih ka bumi teh urang dikubur ka mana tuh wih teh nah ka rumah ka rompok ya mudah-mudahan si paranjang suami nu kadua simkuring penginten sejak perkenalan heula sana nembean ka dieu teh ibu-ibu pernah ningali simkuring teh pernah teh pernah irah ayeuna osok ningali TV tara osok ningali simkuring ka jero TV moal aya jeung teh hayang najis simkuring asup kana jero TV komo zaman ayeuna mah TV na raripis Pangkin simkuring Hilman Sulaiman MAG dari Magister Agama tapi mantu ajengan gani alhamdulillah nu beng awas teh pun bojo jadi hideung kuring patut kieu teh simkuring ge payu jika mah budak kiai jaba geulis jaba santri jaba bisa ngaji jaba awewe jaba hidup hati sadayana mudah-mudahan kita barokahan simkuring amin urang dia sadayana simkuring patepang sareng pangarsa para kiai para anjingan mudah-mudahan urang ngariung di dia sareng para alim ulama sing kalabat kana kategori hadis manjala saliman fakana majalasani orang yang duduk berdampingan dengan ulama itu sama dengan duduk berdampingan dengan guru kata Rasul. Man sofaha liman fakana masofahani orang yang berjabat tangan dengan ulama itu sama dengan berjabat tangan dengan guru kata Rasul. Man zaro aliman fakana mazaroni orang yang berziarah ke makam ulama itu sama dengan berziarah ke makamku kata Rasul. Nilainya sama sarua bae komo kamari ke musim corona leres teh. Urang Garut, urang Tasik teu bisa ka Mekah, teu bisa ka Madinah sabab corona. Kumaha lamun kaayaan corona teu eureun-eureun leres. Meureun ka poe kiamat urang teu bisa ka Madinah. Untung cek Rasul Islam fleksibel bisi teu bisa ka Mekah ka Madinah. Aya jalan solusina jalan pintasna jaroh ka makam ara alim ulang naon margina sabab akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya muliakanlah para alim ulama sebab mereka itu adalah pewaris para penerus estafet perjuangan para roh urang muludan unggal tahun diajakan ku sahabu ulama leres ulama teh lamun ceuk urang Garut urang maneh teh ini Garutan di mana ya? Nah, bodas. Saya bodas ya. Terus bebaturan simkuring mungkin daerah Tanggerang. Tanya aku masyarakat Ustaz dari mana asal? Yang sih berdekat nyebutkan asal teh. Saya berasal dari air bambu ikat. Naon air bambu ikat sih goreng Ciawi Tali. Gengsi. Hadirin dari kerayana cek urang Cibogo bodas mah ulama teh adalah para kiai para ajeng urang teh gede pisan jasa ajengan leres teh Bu 1 kali 24 jam butuh gunung aran ajeng
Coba orang bukti ke lamun orang papait bapak orang kergering parna hayang didoakeun kasa minta doana. Ibu hamil 4 bulan usaha. Astagfirullahaladzim. Usaha ibu. Ibu aja dia mah. Aja jadi tersangka. Oh jika maksudnya kieu mereja hamil 4 bulan, luy naon ngariung maca Al-Qur'an sahan mimpi doana. Tah eta beri maksudna kadinya. Kasim kuring alhamdulillah bu kieu-kieu ke lain kieu anjing alhamdulillah soe we nu ditama. Udah nama penting aya kamari ti Pangandaran tah. Udah penting aya teh kuring teh rek berangkat teh ka Bandung. Geus disiapkeun mobil, geus dihaneutan, geus dibensinan. Pas gek na mobil dipikir-pikir deui kasim kuring. Rek naon jauh-jauh ka Bandung daun ngontah. Alhamdulillah sok aya we ke kuring oge nu nitah mah hiji waktu nitah mah jalma tetanggi jauh tah ibu-ibu datang ka sim kuring aya naon bu aya anjing moal ka mana-mana moal nyanaon gitu aya nanya hoyong pang nampikeun si Neng bari nikah alhamdulillah diceging teh payu budak teh alhamdulillah ka urang mah nikahna nya ka urang Bogor jauh amat bu lah sabodo rek jauh rek teh tinu penting pi manupi minantueun teh jalma aya sim kuring nya heueuh aya piraku eueuh dan majuri bener naon gawean cing teh bu alhamdulillah unggal dinten oge turun wae naik mobil ternyatanya ku sim kuring naon turun naik mobil sim goreng ke naik elep cuman teh pegawai kantor tapi alhamdulillah nikahna beres menang 2 bulan kemudian indungna teh datang di ka sim kuring aya naon deui bu moal ka mana-mana sonten moal naon wayah nanya canda bararudak kali itu harus Al-Qur'an acara naon cing teh ya salametan opat sasihna si Neng kuring terada ngahulang nah kawin karak 2 bulan geus acara 4 bulan ade cing deh bu nu 2 bulan di mana eta indung ngajak alhamdulillah si Neng manikah terus nganggo DP wah rancing ini cenah aya kamu di DP-an segala kawas motor di dealer palingan ayeuna mungkin sudah musim parabola parawan jebol akhir zaman loba fitnah leuwih poe daripada penting leuh kita tanggung jawab ieu mah tanggung jawab ieu mah salome budakna satu lobang rame salawe 25 cendol di kalapaan awewe zaman ayeuna nya mendol eueuh bapaan leuwih parah mah kieu cangkang jauh di pulungan cangkang lepet di piceunan ari hulu di tiungan ari eta dibikeunan nya lepet maksudna mah bu